Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabarna hidup dinten ayeuna sareng kulawargi mugia salamina dipaparin kasehatan. Alhamdulillah urang tiasa patepang deui tiasa bertemu kembali di pelajaran bahasa Sunda. Dina dintenan anu ayeuna urang bakal diajar anu namina kaulinan barudak atanapi kaulinan barudak Sunda. Kaulinan barudak mangrupi materi kahiji di kelas 5, sok sanaos di kelas 3 parantos diajar, hidup parantos diajar nu namina kaulinan. Namun dina kelas 5 ayeuna hidup bakal baris diajar deui kaulinan Sunda. Materi ngeunaan kaulinan anu bakal dipedar dina video anu ayeuna anu kahiji ngeunaan pengertian kaulinan barudak. Naon anu dimaksud kaulinan barudak Sunda teh? Nah, eta anu kahiji, anu kadua jenis-jenis kaulinan barudak. Aya naon wae jenisna, kabagi sabaraha hiji jenisna. Nah, ayeuna bakal dipedar. Anu katilu aya contoh kaulinan. Tangtosna hideep parantos uningan kumaha wae ari nu kasebat contona. Nu kaopat, nu pamungkas, nu terakhir aya mangpaat ulin kaulinan barudak. Naon mangpaat ulin kaulinan barudak Sunda teh? Oke, di akhir video ieu hidup bakal terang, bakal uningan naon anu disebat mangpaat ulin kaulinan. Sakumaha tadi anu dipedar ku Payedi nyaeta nu kahiji bakal ngajelaskeun ngeunaan pengertian kaulinan. Pengertian kaulinan ari kaulinan teh nyaeta permainan atanapi kaulinan barudak. Ari barudak nyaeta anak-anak. Jadi kaulinan barudak teh nyaeta kaulinan atanapi permainan atanapi kamonesan atanapi kegiatan anu sok biasa diulinkeun dimainkeun ku barudak Sunda. Tangtosna dina waktos anu luang, teu ngaganggu waktosna diajar, waktosna ngaos teu ngaganggu. Jadi hidup tiasa ngalakukeun kaulinan teh waktosna istirahat pami di sakola atanapi saparantosna mulih ka bumina sewang-sewangan, mainnya di rumah masing-masing dengan teman-temannya. Itu pengertian kaulinan barudak. Saparantosna urang terang pengertian kaulinan barudak, urang bakal wawanohan jeung jenis-jenis kaulinan, kenalan dengan jenis-jenis kaulinan. Aya sabaraha hiji jenis kaulinan anu aya di tatar Sunda. Secara umum anu kahiji aya anu make kakawihan atanapi anu lagu, anu kadua aya anu henteu make kakawian atanapi tidak menggunakan lagu atau tidak ada nyanyiannya. Yang pertama anu kahiji anu make kakawian atau lagu nyaeta cing ciripit. Kumaha hidup uningan lagu cing ciripit, uningan hidup sok nyanyikeun lagu cing ciripit di kelas 3. Anu kadua aya oray-orayan, sami oray-orayan oge kaulinan anu ngagunakeun kakawian. Eta di kelas 3 parantos diajar oge sami. Nu katilu aya paciwit-ciwit lutung, anu paciwit-ciwit teh pandanganna ka luhur. Nah, anu kaopat aya punten mangga, anu kalima aya prangpring, anu kagenep aya ayang-ayanggung, nu katujuh aya perepet jengkol, anu harita parantos ku urang dilakukeun, dipraktekkeun waktu kelas 3. Anu dugi ka aya nu nangis waktu praktekkeunna teh gini. Nu kaopat anu kadalapan aya eundeuk-eundeukan, anu kasalapan aya cicipuri berarti nya ieu teh kedah nama. Nu kasapuluh jeung rea-reana deui. Jadi masih kene seueur kaulinan anu make kakawihan. Mung jadi di dieu masihkeun 10 contoh atanapi 8 contoh. Anu kadua anu teu make kakawian atanapi teu make lagu. Atangtosna ieu kaulinan teh kaulinan anu ngan ngagunakeun barang-barang anu aya di sakeliling hidup nya anu aya di sekitar. Contohna congklak, encrak, engklek, galah, boy-boyan, kucing sumput, sondah, ngadu kaleci, hahayaman jeung rea-reana deui. Eta salapan kaulinan anu dina bagian nomor 2 ieu henteu aya laguna. Hartosna nalika ngamainkeun ieu kaulinan teh teu kedah nyanyi ya, jadi cekap ngan ngaulinkeun hungkul. Saparantosna hidup terang kana jenis-jenisna urang wawanohan atanapi urang ningali deui contoh kaulinan tadi tos disebatkeun salarosna mah contoh-contohna. Mung bilih aya nu teu acan terang
Ieu aya contoh kaulinan anu make kakawihan atanapi anu make lagu. Nah, anu kahiji aya paciwit-ciwit lutung. Ya, yang lagu nanti paciwit-ciwit lutung, si lutung pindah ke luhur. Ini tangannya ini nanti harus pindah ke atas sampai paling atas ke sini. Ya, yang kedua aya perepet jengkol. Perepet jengkol hidup terus terang laguna. Muka terusna aya oray-orayan, oray-orayan oge sami terus diajar. Karena kelas 5 itu sifatnya mengulang ya atau pengulangan. Yang keempat itu ada punten mangga. Yang contohnya seperti ini, ada anak kecil saling bertepuk-tepuk. Nah, itu contoh dari permainan yang menggunakan kakawihan atau lagu. Anu salajengna aya kaulinan anu henteu make kakawihan atanapi tidak menggunakan lagu. Ya, jadi ini hanya langsung bermain saja. Contoh nu kahiji congklak. Ieu congklak kaulinan nu biasa diulingkeun ku budak istri atau perempuan, ya. Nu kadua aya galah asin yang menggunakan garis. Biasanya kita menggunakannya di lapang ya. Di lapang poli itu kan ada garisnya, langsung bisa menggunakan itu. Biasa bisa laki-laki, bisa perempuan. Ini ada dua kelompok yang nanti tiap kelompok itu harus bisa melewati atau nanti ditandingkan ya. Nu katilu yang ngadu kaleci ya, ini kaleci atau kelereng. Nah, ini juga tidak ada lagunya, tidak pakai lagu, tahu-tahu kakawihannya. Yang keempat itu ada sonda. Yang ini biasanya dimainkan juga sama anak perempuan ya, tapi bisa juga anak laki-laki ya. Yang nanti itu di sini akan jinjit dan menggadleng-gadleng di sini. Nah, itu permainan sondanya. Anu ka opat saparantosna tadi hidup diajar ngeunaan pengertian jenis contoh ayeuna urang diajar manfaat atanapi naon sih manfaatna ulin teh. Nah, pantosna kedah terang nya. Anu kahiji manfaat kaulinan teh nyaeta bisa nyehatkeun kana awak. Hartosna naon? Awak barudak bakal sehat lantaran ari kaulinan Sunda mah aktif. Maksudna aktif nya kaulinan Sunda mah bisa nyehatkeun kana awak urang teh bisa jadi ngesang atanapi kaluar kesang. Terusna urang bakal sehat. Anu kadua nyaeta ulin teh atanapi kaulinan barudak teh bisa jadi sumber hiburan. Hartosna jiwa barudak bakal ngarasa resep jeung nyieun hate bunga. Contona lamun urang ulin, lamun urang ngaulinkeun hiji kaulinan, hati orang teh ngarasa bunga, orang bisa susurian jeung babaturan. Hartosna eta teh jadi hiburan ke urang nya. Anu kasalajengna nyaeta bisa manfaat teh jiwa sosial. Barudak bakal loba babaturan lantaran kaulinan Sunda mah diulinkeun ku babarengan, bakal seueur rerencangan. Benten sareng urang teu ulin kaulinan Sunda nya. Pami kaulinan modern mah urang nyawa HP terus itunya. Tah eta mah urang jiwa sosialna bakal berkurang. Pami ku kaulinan Sunda mah jiwa sosial teh bakal sae kumargi urang kan seueur babaturana. Nu kaopat nyaeta ngalatih kakompakan jeung gawe bareng. Kan ari kaulinan Sunda mah minimal diulinkeun ku duaan. Aya sih nu saurang, tapi minimal duaan hartosna urang kudu kompak jeung babaturan. Komo deui kaulinan anu sifatna tim sapertos galah asin. Kan eta mah tim berarti urang kedah kompak nya. Eta anu disebat manfaat ulin kaulinan jeung manfaat sejena nya. Eta mah ngeusi waktu luang ku cara-cara anu sae. Nah, eta salah sawios manfaat ulin kaulinan. Ieu nama urang nonton salah sahiji video kaulinannya. Dieu paidi baris ngadugikeun hiji contoh video kaulinanana kaulinan oray-orayan anu dilakukeun ku barudak. Kaulinan oray-orayan yang dilakukan oleh beberapa anak ini dipanggil dulu dengan nyanyian Jaleleja. Jadi manggilnya tidak, main yuk, enggak begitu ya.
tapi dipanggil dulu dipanggil dulu, nanti anak-anaknya berkumpul. Setelah berkumpul nanti ada home pimpah dulu ya, atau sultan dulu bisa, tapi home pimpah yang dipakainya. Tapi menunjuk 2 orang yang bertugas menjadi apanya ya itu namanya ya, menjadi liangnya kalau bahasa Sunda itu ya. Setelah itu anak-anak bernyanyi menyanyikan kawihnya, berarti ini orang-orang yang masuk ke kaulinan yang menggunakan kawih. Nah, ini ada lagunya ya. Sekarang kita pastikan dulu. Yang di tengah itu, yang jadi lubangnya itu, dia tiap anak itu memilih 1 buah dari nama orang. Itu yang pandai itu yang masuk ke tangan temannya itu nanti harus milih. Jadi ada kegiatan selanjutnya. Ceritanya udah selesai ya miliknya, jadi udah ada 2 kubu, udah ada 2 bagian, 2 kelompok. Gamsweet si Anji, Gamsweet si Atok, Gamsweet si Bian. Nah ini yang terakhir itu harus menarik temannya yang paling terakhir. Nah, berarti kekompakan di sini yang dilatihnya ya. Kalau kita kompak dengan teman, saling berpegangan, berarti yang terakhir itu tidak bisa melepaskan kita, mengetes kekompakan kita ya. Tuh kan, kalau tidak kompak, tidak bersama-sama, akhirnya bisa diambil sama temannya yang tadi yang kalah itu ya. Nah, semuanya ceritanya dapat ya ini tuh. Dan begitulah terus permainannya sampai dengan diulang kembali. Ayeuna urang latihan, tapi urang diajar praktekeun kaulinan. Pek hideuk praktekeun hiji kaulinan anu tadi tos disebatkeun ku Payedi sababaraha aya 20 kaulinan. Ku hideuk dipilih salah sahijina, pilih hiji wae, nu kadua dokumentasikeun eta praktek hidup kaulinan teh dina wangun video. Jadi hidup ngadamel video kaulinan. Ba abi mah hoyong nu simpel mangga. Ba abi mah hoyong anu aya kawihan mangga. Hoyong anu teu aya kawihan mangga. Kirim eta video ka guru bahasa Sunda hidup biasa lewat WA atau email. Kelas 5A sareng kelas 5B kirimna kintuna ka Bu Aceu nya tanapi eta nomor WA-na parantos dituliskeun. Kelas 5C ka Payedi nomorna oge parantos aya. Pinten tugas hidupna dina materi anu ayeuna mah mraktekkeun hiji kaulinan saparantosna di video langsung dikintunkeun. Pak bade diedit heula abdi mah mangga. Pak abdi mah mau diedit langsung we da gampil mangga. Hatur nuhun tos diajar bahasa Sunda materi ngeunaan kaulinan parantos rengse tinggal witan pengertian jenis-jenis contoh oge manfaat oge contoh videona. Janten hidup adamel video kaulinan Pak abdi mah hoyong sareng rerencangan komplek caket da di dieu teu ka mamana boleh, berarti yang berdua atau yang bertiga atau yang berempat ya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang belum jelas boleh ditanyakan kembali ke Pak Yedi ya. Terima kasih, dadah, assalamualaikum.